tinggal tong rudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya. Udah ngetayna urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baraya. Di kebon pakuan parantos rengse panen kangkung baraya tuh. Ayeuna teh kantun sabaraha garit deui baraya nu teu acan dipanen baraya tuh. Ya, beginilah baraya suasana di kebun pakuan tuh. Wah, masya Allahnya orang teh ku sering-sering bersyukur batuh. Di saungna Kang Haji Channel jura rame baraya. Tah duka aya naon ieu nya kin kelah urang kasaungna pokona mah kabaraya-baraya Kang Haji Channel mugia cing sararehat cing dijalamerkeun rezekina nya dimudahkeun dilancarkeun segala urusanana. Haji Channel teh baraya di saungna ya tuh siga nama nuju nyortiran kangkung baraya ya Kang Haji Channel teh. Masya Allah ya baraya. Nah iya mah Kang Haji Bana baraya tuh. Kang Haji Bana mah nuju nyebor kebon bawang daun baraya tuh. Masya Allahnya tak iya baraya ya. Aktivitas di dintena pas sore di kebun pakuan barayanya Haji Bana tuh. Tuh baraya Kang Haji Bananya. Masya Allah baraya. Ini bor Haji Bana. Aduh. Assalamualaikum Kang Haji. Waduh nuju nyebor gedingnya Kang Haji teh nya. Aduh mohon hanya tapi kamari mah hujan Kang Haji nya. Hujan tapi saperelek tapi alhamdulillah berkah Kang Haji nya. Mohon lah sing semangat Kang Haji nya. Kang Haji cing dama cing sehat. Iya abi bareka Kang Haji Channel lah Kang Haji nya. Amin. Tuh baraya tinggal ya Kang Haji Bana cenah nuju nyebor ya. Wah tuh tahnya terus kadang baraya suara Kang Haji Channel mah baraya tuh dukanya nih good bless dukanya naon dari baraya. Aduh kin lain orang gaskeun ka saungna Kang Haji Channel. Tapi sama mereka saungna Kang Haji Channel tuh ya incuna baraya. Waduh kemana Kasep? Oh terus ngalah cai tuh baraya. Aduh tah sigana rek ngopi baraya ieu mah ya. Enak orang gaskeun barayanya ka saungna Kang Haji Channel. Tah baraya geuning ieu Kang Haji Channel lain baraya ieu. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Waduh kumaha sehat? Alhamdulillah. Walah ieu nuju panen baraya tinggal tuh. Aduh masya Allah ieu nya. Mugi dina ladang itu teh saumroh Kang Haji nya. Amin amin. Tadi mah kadangu teh bikinnya eta lagu naon eta dunia ini teh. Waduh ya Kang Haji tinggal tuh baraya
Ngawasu baraya diwasu abis salagar cenah baraya. Tuh baraya diwasu heula baraya. Sangat seger gitu baraya tuh. Wah. Suasana di seger baraya teh kayak kirim ke pasar baraya ya teh. Oh, jadi salagar kieu baraya tinggal tuh. Masya Allah nya. Aduh, raos kieu baraya. Dicah kangkung itu teh. Di pado ieu baraya ya kamu jeung sambal tarasi baraya. Tah, tambah we ku ieu ku leunca tah ieu baraya. Segala aya baraya di kebon pakuan baraya. Aduh. Pokona kantun urang menikmati sareng mensyukurina baraya. Masya Allah nya. Oh, terus diwaso mah jadi salagar baraya. Tuh itu incuna tuh nyengcle tuh nuju ada malhau cenah. Abahna sareng aana ieu nuju ngawasu anjeunna tuh nuju dinu hau baraya. Aduh, masya Allahnya. Ya incuna baraya tuh nuju nirun seuneu cenah baraya ya. Aduh, halikan si Aden teh incu kesayanganna Kang Haji Channel baraya. Aduh, si Saden cenah teh. Kamana bungsu cenah sok kitu barayanya. Aduh, pokoknya mah incu jeung abana teh kararot celak baraya. Tapi alhamdulillah lah barayanya. Mugia Kang Haji Channel sareng yeuna dipasihan kemudahan kalancaran kangge ka baraya-baraya oge mugia dipasihan kemudahan oge kalancarannya. Masya Allah. Masya Allahnya baraya tuh suasana di sore hari di kebon pakuan baraya. Suara kicauan burung dan angin-angin sepoi pun baraya aduh menyatu dengan seluruh anggota badan nyelecep baraya tirisna minta ampun baraya ya di kebon pakuan deh. Tapi alhamdulillah barayanya tah orang teku sering-sering bersyukur mah. Insya Allah pasti Gusti Allah ge dimudahkan dilancarkan. Mana libatkan Allah dalam setiap urusan kita nya baraya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tah panginten sakitu heula barayanya aktivitas di pasar sore di danget ayeuna ya aktivitasna Kang Haji Channel sareng reng-rengana baraya. Aduh tuh Kang Haji Channel nuju sibuk kene baraya tuh masih kena butak patrek baraya tinggal tuh panginten kita lahnya barayanya pokoknya malah ka baraya-barayana Kang Haji Channel tong hilap perbanyak sholawat, perbaiki sholatna tong hilap deui jeung sering-seringlah bersyukur. Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun
berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.